dina waktu ayeuna menta supaya blak-blakan wae saha anjeunna sebenarnya mangga ku kaula disangemkeun dina waktu saena nya diketan bapak ieu ngadenge naon cenah astadi ga abi cing saksian bapak maneh naon anu diobrolkeun ku eta sadia tuluy sadaya-daya dina sandi sae kaula bakal taluk ka salina bapak Semar tapi kaula teh menta supaya jawaban anu leuwih tepat ti saya aya pertanyaan sabab naon pangna kaula ditanyakeun teh kaula dina sandi neme pisan menakan jamaah anu tuas awakna seperti anjeun jadi kual ieu moal pati-pati anjeun tuas awak lamun teu pinuh ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti ai kitu rek naroskeun naon saperkawis kaula bakal taluk ka anjeun tapi minta supaya jawab pertanyaan kaula cing ngenta naon kahiji naon ari asalna manusia kene ku abi jawab Pak bisa sih bisa naon siasa manusia terigu jeung sampul dibebek kunyu kanan dadahareun wae sia teh mah anu kitu mah comro atuh ieu comro mah tina bubuk beling hek nu ditanyakeun deui teh naon asalna manusia ari asalna manusia teh tina mani nu ngajadi nya disebutna ge manusia mani anu ngajadi nu saasa jeung sabaka kitu benar di mana teh asalna manusia teh nya eta asalna manusia teh ti inung jeung ti bapa asalna urang teh ari inung bapa teh ti nini aki buyut bao jang ngawareng udeg-udeg ka kasiwur kaitu nama eyang Adam jeung eyang Hawa ayeuna keur aya di mana ari manusia sakur manusia anu hirup ya sadayana oge aya di alam dunya aya di alam dunya dieu di alam dunya alam sabab tangkena de ka mana tangke teh bakal ngaliwatan heula paeh tangke teh dibalikeun atau nepi balik dibalikeun ku kersana nu maha kawasa ka mana dibalikeun teh eta mah kumaha kanyaho urang lamun urang teu apa kana pangbalikan yakin urang teh bakal kabawa ka tempat siluman nah kudu ka mana tuh ulang teh nya eta aya nama urang ngudag we kecap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun asa ti Allah mulang ka Allah si horeng urang teh asa ti Allah mulang oge ka Allahna aduh nah make aduh muni jo aduh banyak bocong itu oh muni waduh deui aya naon kaula menak katerangan nya ari eta katerangan teh ilahaka bilahakin ilahakin bilahaka naon pihartosina taki ai pihartieunana teh nyaeta Muhammad teh hak Allah Allah oge hak Muhammad Allah hak Muhammad Muhammad hak Allah hari Muhammad jeung Allah hak saha hak mah tukang ngaput mah his kunyu siap cicing kunyu nya eta Allah jarang Muhammad teh hak urang hak manusia naon pangna hak manusia eta Muhammad sareng Allah sabab aya syahadat oh gitu syahadat kumaha nyaeta kahijina asyhadu alla ilaha illallah
Kadua anak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh atau asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Eta kaula mineng ngadenge entong borokolot budak sakola ge bisaeun. Nah sahna maca syahadat teh kudu kumaha? Ih, memang aya. Oh aya. Kumaha sahna maca syahadat? Sahna maca syahadat teh kahiji kudu netepkeun heula datna Allah Ta'ala. Kadua kudu netepkeun heula sifatna Allah Ta'ala. Katilu kudu netepkeun heula asmana Allah Ta'ala. Kaopat kudu sidik heula ka Rasulullah. Tanu mantah di dieu aya katerangan awaludini marifatullahi ta'ala. Aduh. Leres pisan aki. Hai karasaona mansuk. Saya bapak aing mah santrenna jauh juga. Di mana kah? Di jero laut dina bulan. Aduh, di luhur tangkakai dina paraseuna oge 3 tahun. Nu matak jadi hidung dia oge kitu. Mati goni gitu. Nah, ngomongna teh. Aya kene kita rasieun. Cik, naon? Kahiji di manusia teh aya amarah. Nya. 2 loamah, 3 syawiyah, 4 mulhamah, 5 mutmainah, kagenepna rodiyah, ka7 mardiyah, ka8 kamilah. Ya. Menta supaya dicaritakeun watek-watekna naon ari amarah. Oh, sae. Ari amarah teh nyaeta watekna anu karasa ku urang sok kajeun rugi batur asa untung urang sorangan. Salilana teh hayang neangan kauntungan teh di saluhureun penderitaan jelema anu liar. Ai lama manyata watekna teh pupujieun. Sok hayang katangar jadi ibadah ka pangeran hayang kapuji, ibadah ka pangeran hayang katangar ku batur. Teu inget kana kawajiban hirup mah yen urang teh wajib ibadah ka mantena anu dibarengan ku karidoan jeung kaikhlasan. Aisyawiyah teh nyaeta panas baranan, panasan, teu kaop nempo batur meuli sawah panas. Teu kaop matur meuli barang panas hayang. Ari mulhamah teh nyaeta sagala daek. Ana maling, ana jinah jeung sajabana. Sagala daek, main maling, madon, mabok jeung sajabana teh. Oh. Ai mutmainah teh yen ta watekna teh ngarasa aya kaboga hirupna. Jadi lamun manusia geus ngabogaan rasa, boga hirupna, engkena teh moal rumasa. Abdi gung geureum hulu. Boga rasa ieu aing uyah kidul, boga rasa ieu aing panggagahan. Da ngabogaan rasa, boga ilmu teh. Ari rodiah teh nyaeta OPT takabur. Ibadah ka pangeran ngarepkeun ganjaran tah teh takabur. Padahal cing ridho we cing ikhlas. Ai mardiyah nya nyaeta mardiyah teh setilan. Setilan kumaha? Sapertina batur daek salat digeunggeureukkeun, leuheung we cenah budak aya mah daek salat. Tah nu kitu. Setia. Saban geureuh. Ari hak manusia atuh anu mana ki? Nyaeta hak manusia mah kamilah. Aduh. Naon anu disebut kamilah ki? Bisi teh apal anu disebut kamilah teh nyaeta. Naon aki? Geura urang buktikeun tatarucingan kolot.
samping batik tetungtungan diketek di pihane di sisih teu baseuh di poe teu kalangkangan putri geulis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihat upama init-initan memeh init geus nepi oh eta aki ngarti ngartos kalanun naon teh Pak eta asring eta tetep pikiran urang geuning memeh ka Jakarta urang geus ajar di Jakarta anya celang matak tanu kitu mah kilat nya eta lamun ceuk gambaran syariat nama burok teh ai burok teh huluna jelema awakna kuda nya eta burok teh di mana urang lempang mudun cenah eta burok teh suku nu hareup manyangan lamun eta nu tukang manyangan lamun mudun ka tukang nanyak tangan nu harti meureun rata lempangna teh rata teu nanyak teu mudun istuning cepat ai buruk teh asalna tina burkon ai burkon teh kilat di dieu urang lumpat ka Jakarta ning teu samenit-menit acan tet sakaligus nya pisan aki kaula teh sejata luk atuh dina waktu ayeuna kasalira mari kaula teh ulun ku maula ka raja kaula teh tiasa ngajawab keneh wae sasat kaula teh di arah heula gawena oh kitu leres kaula nun atuna saha raja andika teh nyata anu kasebat Maha Prabu Sang Hyang Purbawisesa tah ayeuna mah kieu wayahna eta Purbawisesa jeung kami urang jorag ka itu hayu aduh yuk sumangga kaula nun tah yakin anjeun teh di ditu teh sasat naon dibobodo kabobodo teh nyok kasamaran tingali ku eta raja kaporong Sang Hyang Purbawisesa tersangka eta Sang Hyang Purbawisesa siwae tukang tipu atunaha katipu kaporong gitu satadina ka kaula janji bari jeung mikanya teteh ka kaula nu mata kade mikanya heula ayeuna mah ngolo-ngolona teh tapi no damah kaula bakal ti heula ngajorok eta Prabu anu kasebat Sang Hyang Purbawisesa tersangka kaula teh sudi jadi patihna manusia model kitu tukang linyok tukang bohong tukang tipu bral ini gerak jorak eta manusia model kitu permios